Mitra kaundang, wilujeng tepanggang serang acara matu dongeng enteng pambeberahman. Mang Jaya saparakan kabaden rastin hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna neangan Bapa karya kideksa ayeuna nincak bagian ka-102. Kumaha ketakna bahdain jina moning nagih kabi urepi parwargi. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng, judulna neangan Bapa karya kideksa dina bagian ka-102. Harita para mitra bahdaim geus ngadiga nulak cangkeng di buruan. Kedaek asup jeung tengurus ulup salam jojol haok penyentak. Urbi, dengekeun busia. Bareto siang ieu buik ka aing ge. Nu diantep teh ingat Hatur nuhun masih di Big Vlog Channel. Teu jenis teu anak. Tahu lantaran kitu ayeuna urang genghekeun. Ngan carana kudu ngabugu kana aturan ti aing. Daek teu daek mane kudu nurut kana aturan kami. Kitu tah. Kardin terus ya Ubi. Bari molotot bakat ku ambak utama nama ambak ramitra. Makal ambak ti imah keheula ka pamajikan ditamprokeun ka bi urepi. Nya pogo bi urepi meninga jeung hok memang eta geus rumasa ari boga hutang teh mah. Jeung rumasa can kungsi mayar. Tapi ari ditagih ku cara kitu mah teu burung ratuk jajantung pating sareblak bakat kureuwa. Abah pemilaras aya badan tengkeun mah atuh perkawis samatan abdi atuh ulah diburuan kirang sae mangalingi heula dilebet bi urepi rada ngelepet. Wah molo sia ceutuh ku omongan aing mah geus bosen geus teu dipercaya ku aing dibere deuleuy kana nyalun ka sia kana oboan nganina jeung ngincak hulu ayeuna pi utang mane ayeuna geus moal kabayar sabab bunga-bungaan deui. Mun hitung di jumlah jamnya, duitnya cukup germeri hewa sabarapat tahun. Aing mau minta duit. Aing nyaho, mana tegak duit. Aing mah geura turun ti imah bawaan barang-barang mana. Di geura ini. Reka kalian reka kidu, pintu terbuka. Imah jeung tanah jadi milik aing. Poe ieu, engser ita balak wae. Na anak gebog teh para mitra. Bi urepi jeung nyurus ini ngarenjak bakat kureuwas ngadenge omongan bahdaim kitu. Asa ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Leuwas bitaya papadana atuh sajongjongan mangga hareuleng asa teu percaya kana dirinya. Nah sia kana caroloho. Hayu uci sia, bere gawe. Kumpulkeun babagean jeung barang-barang ngalani. Di mana mah hidup aing? Di dieu tanahna deuleu. Nah, ini anak tim lagi hidup pun jenis kualitas. Anak, katakan ini binatang, hidup umum jeung batur. Ingin nerima boga hutang, sanuk kenenang haripan hutang, sarta rek usaha pikeun mayarna. Tapi dah hari amawet kitu petah, itu santon mawa karap sorangan. Gertil nu da nyoba ngedayakeun undag-udag hate. Tapi bari jeung kitu beki panon nihilaan bidah reuas pacampur jeung sedih. Oh, waktu gue balami gitu. Teknik bayar mah tuh bari itu we. Apaan gitu tuh sia. Yang dikuain geus bilireunina. Geus dibere kalong adat. Nah, tuh kadang ngaludang. Kacakan membare itu nurut mah sia. Karena kadang lain tak ada bisa dina. Di urepi imam memberi manehnya kalanya kala-kalalimin hanekna. Dari tapal lakur baluang bingung nyetaya tapalana. Ngirup kini sedih rak inap ka anggara ni bes bukti daet bedera kamanehanan. Men orok kaya ayeuna mah tulisan aneh. Ma, umari geus kieu. Mage bingung ka mana aturan balimun. Woi, beko mah tinggal itu. Kudu male tapi buru beres ya. Dari ieu keneh. Imah kudu ben kosong. Abah men ngantar waktu keur mikir ke usaha. Wireti maksakeun narita. Tapi pernah nih. Mahbain na pungkin peri. Nan kamrek menyok meri molotot tugu di urti memurung ke sien ari menyok itu mah. Kuntungna deet daek te daek di urtu jum nerus timen. Atin kunyan halidan ten katina diupun. Duk ka tengah imah gap kana pakaian. Wan nagdurang na hulam.
Kalau yung kana pago, giraya panto na libika. William Dayton Puwalay, pangarap porah sa marangka. Dengan pikiran tahun anak dem inung ukur balik terima na ipanon na tinantin. Habot itu brig badai melempang binapalug ke kawas na aja na tubig-tubig. Kedog muduaan lain yang grek kabadain. Hati nyo na menikemot rot nerukutunu panon notot puntu kakarot. Nah, sama lang. Buru-buru siya wadi. Gimana ini kunci siya boy? Mana yang mulak kantem dalam jalan di tengah ini. Di orpli berjurus tini vesti bisa minat. Pernah lendak di mahake. Moga-moga sin ala ng malibat. Pahaway ni satu bisa dipentaan turun. Tapi wanci itu kerlangka jalma ya laki ni dan jagger arisaha. Mereka sawah ka kebun ayah binukir ka kota. Yangken baganan. Kung ada di mo ukur balidak din nangyayari atau aki-aki mo gusto pilak na baybidar. Gini ayah na laki jagdag tantu wanya yang dari imah na jauh. Nandito di bejaan mo ayah niyahin. Akhirnya kapaksa barang-barang diurti di daerah Kamirilan. Mau dipinaan hari kentang kacau anu kaburu bigadahan. Dua dahan nuti kaburu nahan kaburu dibungkit. Awareh mah padu budak imah di berag-berag kubadai. Tidak sadam lilana sakabe barang deh budak keluar. Tidak ada barang yang saritik maklumnya miskin. Beda demi segala ciku. Mandir budara kabe barangnya ceprek atau dikonti kudadain. Waduh. Lawa konfian dipaku temenan air mu asuh. Itu tidak catur lewat tengit mengaku diurti demi rutin. Lupatin arin hak marinun yantel bukan barang. Pangan poe getlingkir mulon panas nara nawala. Dan surya kapimpinan kumigaboda. Dalam kebirawan kon karumo suradoma para mitra sadaya. Hari tateh tapi petendalan mata ke ulu. Begitu ular ayam naliwat orang si Amsan anak mukjizat sobat medok na anggara. Manina bangkot nan suruh. Tas pihuma katanya kun nirus tini gancang di gerohan. Amsan. Rem anan Amsan nalaman. Cuy malit maringinah pintanuyan kana kotak tatuhu. Ekan na gerohan kedeng si Amsan marinyam. Sama benda barang-barang menandu di buruan. Karena huna datanya ay masang coloho. Dia sakridion kang Amsan kuring tulungan. Virus ini lungarega lilifikan si panan. Atur tetayan teh si Amsan teh ngecagin siru. Tilin ngampirkan kan virus ini gog cinogo dari alat ini karena pumpukan barang. Kang Amsan, kum jadi usir ku badain ibah dan tanah di Jabal. Padahal Bismillah itu bisa bayar hutang. Tapi naon ang dari sabab na maga. Kabato na tekil-kil tuloy. Ano ko ng tulungan ka Amsan? Ha? Bakit usir ko badain? Si Amsan seroko. Ano ka Amsan? Si Amsan nahulang nga niya kitote. Manis na dia bingung. Nahakulu kumahan lumanana. Nahakulu lapor ka RK atau may bano wala po nga binabanyain. Inarinapok si Amsan nyarita. Kaya niya, ano sa yung lafiligyan niya? Kaya na, samsawara, kagat na pikirya, ulo ka ima. Terus at palami, yun korot, na ako na kumaha, sa sarana. Kaya kuwan bahaya din eh, mamanggas ka laliliya. Nayapisan ka manusaan, di ba? Nagman sa tiyan na di ka Amsan eh. Pero ba't sa turaganan si Amsan ang unsul? Pero nagibrid lumpat anyong mo ima. Datang-datang gubrag silo ni Echagrin bus ka ima. Agwat na nun, reos katawan kasampak ka nung nakalnasir na surasino. Tapi ingkay ka na, idarak si Amsan naritakin kayaan ni Kirutini. Ipintinar komentasaran kudu kumaha, nulungan na mochi na karong ni tinamate pati malire ka na omongan ti Amsan. At tapi aya guna na di pikiran oge, manina sorangan kerbiin, tapi dirasa-rasa buki karasa. Dipikir-pikir bukiat kapikir. Mun kejadian kitu tumi baka manehna tangtu matak nalangsan. Harita mochina tuluy nanya. Amsan, nanya eta beja teh kitu.
Cek mocina bangun terpercaya dan cek pikir nama kaki datein. Kira aku make aja mate kaki tu. Ya mak aku lima tu nginjem jeli tu nginjem banot mak. Munyak itu karunya teuing atuh. Kumaha atuh nulungan anaknya. Sabab keayaan urang hebatan sakieu mau bisa nulungan kanu tunggara. Kumaha tuh mah da kuring mah. Tahan deh kuring teh hayang nulungan kan ieu Rustini nanti nyaho. Kudu kumaha carana najan urang teu ngampihan secara lantai. Nanti tuh pengampian secara langsung ya pinimbang nyuang pikiran ngaranehanan teu baruang teuing kumaha lu teu nyamannya. Motina ngahulang. Anehna mikir kalayan daria ras inget kenal lalakon geus kaliwat anakna kungsi sasobatan jeung Anggara. Wahirna inget teuyeun kungsi kademi. Nyi Rustini sasat geus patari janji pasang Subaya jeung Anggara. Atuh geus kitu mah berai aya ilham. San, ari maneh geus ngadenge Rustini teh dipicah hayang ku Anggara? Teu ngadenge deui mah da Anggara bebeja ka kuring malah mah nitipkeun basana teh mi HP cenah. Mun jadi carana mah gampang, tepungan indung jang Anggara bejakeun lalakonna kitu-kitu. Mana daekeun nulungan can keurna langsa. Bener nyamanya. Keun aya gitu bukan lagi na. Amsan atau keun diingetan kitu teh. Harita kene langsung init najugjug ka Imah Bimurni indungna Anggara. Teu kacaturkeun di jalan urang kocapkeun geus tepi we. Amsan tepi kanu dijugjug sambil uruk salam panto aya nu muka. Lol Bimurni tina panto. Tigana teh karek datang tas ti kebon da bajuna ka kiri kalotor keneh jeung ngesang deui. Ai geuning jang Amsan, aya naon sih sinario nya hantan? Bimurni rada reuwaseun. Ya payogi bi penting pisan bi. Amsan teh kudu dikitah dek diuk dina Bambaru. Atuh Bimurni jadi penasaran geus diuk di tepas yang hareupan manehan. Aya naon ieu miasa ruas teuing bibi mah? Dak Amsan nyaritakeun maksudna. Kindak nama ngabejakeun minaan kasusah biurepi jeung Nyi Rustini. Menang musibah. Da imah jeung tanahna lijabal ku badain. Pakitu bi pangnawan teu nyangem teh pedah Anggara antos nitipkeun ka abdi, abdi teh tiasa nulungan. Ya kaayaan abdi batan sakitu, kedah dicatur deui. Mah nyangakeun ka bibi nabari kumaha di geus kieu? Cek Amsan nandaskeun. Atuh menengah hulang Bimurni teh bingung ari ku ngadenge kitu mah. Manehna lain teu hayang nulungan da puguh sarua papada jalma teu boga. Dahar ngadak-ngadak neangan. Kadang kala dahar sore teu isuk kawantu ukur ngandelkeun kulakun. Tapi ras inget ka anakna memang ka manehna kungsi nitipkeun. Basana teh mi HP Rustini cenah. Atuh jorojoy aya niat trek nulungan. Da karunya kabi urpi jeung anakna ongkos ieu dipaido ku anakna pok we mere putusan. Yang Amsan ari kitu carana majib bejakeun kabi urpi atawa ka Nyi Rustini Tah ieu we kitunya. Bawaan para bos sekalian mun bisa mabantuan ku Ujang. Mangga bi mangga. Di Amsan kaki da bunga minana para wargi dan geus hasil mere pijalanan ka Nyi Rustini jeung indungna. Geus puguh kitu mah langsung init ngajugjug ka Imah Biurpi. Datang-datang teu nolih kana kacape langsung nyaritakeun maksudna. Nya puguh Biurpi atoheun lir anu ditonyok congcot. Asa aya nu nyai tina jungkrang katimaraan. Nuhun Ujang nuhun atuh bantuan Ujang. Ceuk Biurpi. Mangga bi manggakeun lah. Ieu mah nu berat mah kukuring. Amsan teh talangke regeyeng manggul hubungan kasur. Gedig init ngajugjug ka Imah Bimurni. Ari Nyi Rustini nuturkeun bari ngelekopang, ngajingjing buntelan. Barang gok ka Imah Bimurni ujug-ujug cari nakdak hingkeuli kagagas ari rasku ang inget ka Anggara. Malah akhirna silih cengcerikan sedih jeung nalangsa. Kupola badaim anu sakitu telengesna. Geus nyai ulah loba dieu dipikir geus wae di dieu cing tenang da moal aya nyisi pudi. Ngan wayahna da tempatna matan sakieu. Cek Bimurni bari nyusutan cipanen. Mak, abdi mah sakieu tos piran-piran nguhun mak. Asa aya nu nyai tina kaliwat, asa ditunggu umur. Tema Nyi Rustini. Ya heug atuh ari kitu mah geus teu kudu ceurik, da moal anggeus ku ceurik. Ayeuna mah geura angkutan. Barang-barang teh nu aya di ditu bawa ka dieu, marek laheur cain nya.
Cek Bimurni ngamakeun ka Nyi Rustini geus teu asa-asa deui. Satuluyna Bi Urpi jeung Nyi Rustini ukat takut dibantuan ku Amsan, tapi kaberesna sanggeus beres dariuk di tengah ditepas bari ngalungsar bakat ku capek. Sore cai teh panas harita teh para mitra. Lalawuh belum sampu. Bari ngopi teh uplek ngobrol sagala dicaritakeun. Nan lolobana mah nyaritakeun kakejaman Bah Jaim. Lila-lila nyambung kana urusan anggara. Nu geus lila taya beja taya carita. Estu plengos teu beja-beja acan. Urang pada ngaluakeun we muga-muga anak kuring king aya dina kasalametan. Memang lain pagawean enteng-enteng sababnya anu jadi bapak bari jeung can apal kana rupa. Teu nyaho kana tempat matuhna. Tapi kuring mah yakin jeung percaya lamun geus diparengkeun ku Allah mah pasti patepeun. Kitu cek Bimurni. Muhun kitu Bi. Muga-muga we sing aya dina kasalametan teh mal Amsan darianakeun. Hari Nyi Rustini mah ukurna henen bari nganteur lamunan. Nu marsawangan inget ka anggaran geus lila minalke. Satuluyna para mitra anu mulia Bi Urpi jeung Nyi Rustini tetep tumetep di imah Bimurni. Kilih pihapekeun diri sigi belaan jeung papada manusia. Nu sarua aya dina tulang katenggaraan. Atuh dina sapopoe teh geus teu kagok deui teu asa-asa. Sabab usaha bareng dahar bareng estuning sapapait sawaman sabab jasa tiraka. Pikeun Bi Urpi jeung anakna aya boga panyalindungan. Pikeun Bimurni aya nu maturan da biasana nyorangan mata keung. Ari ayeuna haneuteun memeh sare bisa ngawadeur silih bamgrangkeun ka susah. Para mitra anu mulia, beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan bunta ganti poe taya reureuhna, waktu nyererek tuluy namahan bidangan mangsa. Lulu hitungan waktu. Ari mangsa jeung usum pilih genti, usum hujan, usum harodo, usum panen, usum pacekli. Bimurni jeung Bi Urpi katut Nyi Rustini geus teu asa jeung jujak. Kawas dulu repat ku hinis, bisa silih belaan, silih pihapekeun diri. Tapi kau coba can beak-beak ujian kinu kawasa teu beuleuh datang. Sakari mangsa lembur bantar roak ka karajang halodo panjang. Sawah barilah kurang cai juput gararing katangkalan pareran. Pepelakan kurang seueur palawija teu kaala kurang cai. Akibat tina halodo panjang. Timbul pacaklik banget kahargaan rekel naik. Pausahaan kenor nu akhirna timbul rupa-rupa kasusah keur urang lembu. Nu beunghar mimiti panen aya kasempatan nyinjem-nyinjemkeun pare kanu teu boga. Silait barijil sabab loba nu muyang ari pikeun jalma malarat rosa kokoronyoso malarat rosa para mitra. Matak bingung usaha teu bisa bekal teu boga. Ari puji teu meunang di persabenan. Atuh kapaksa anyukna hutang norang cara kumaha bae asal pujik tersirat. Tara nu ilahar nyanguyang kanu beunhar nyinjem pare kan guncir leuwih. Geus kitu ilaharna geus lain sakali atawa dua kali. Minangka Bimurni jeung Bi Urpi nu sapopoena ukuran nganelekeun ku lakuin. Ngalaman kitu teh ribeurna keur sabab pakulian eueuh. Pagawean langka akibatna eueuh pacabakan hese neangan pamupan jiwa. Akhirna Bi Urpi jeung Bi Urni baradami. Urpi ari kieu-kieu teuing mah urang teh lah acak baung teuing nya. Sebab jalma teh kudu ikhtiar ulah ngarep-ngarep rezeki tilang. Moh pare, moh duit, moh datang sorangan, namun teu disiar mah. Cek Bi Urni. Nya atuh kukuring ka harti, tapi kumaha teh carana? Dina kaayang kieu. Bi Urpi ponok pikireun. Reut tawangan. Bener, ya geus teu kudu dicatur, tapi aya keneh jalan sejen, sugan aya nu percaya urang nyieun pare ka badai. Kuring mah keung teh teu. Bi Urpi teu waniun inget kana mangsa nu geus kaliwat. Harita teh para mitra bisi najeurek kawas nu emes-emes. Keun boga gagasanana kuring ayeuna mah asal bantuan bae dina waktuna mayar. Anggeus parat badak. Sarerea satuju yen rek nindiem pare ka Bah Jaim.
Atau terus bimurni init na jugjug ka imah Badaim. Ketagi lain teu hayang ngingem kanulian ngan anu sejen magus bareak di budak-budakeun. Da sileuy teh teu buncir cara banyain. Damet harita para mitra sadaya. Nu kasebut kanal keneh benteng na teh nyata Badaim. Leutna di ayat 7 na atuh beus matuk unggal taun sok minjem-minjemkeun. Nanya kitu syaratna teh berat pisan bungana saparapatna. Mun minjem 75 kilo kudu mayar sakit daun. Loba nih ngarasa singgah tapi loba nu minjem. Da kapaksa ku kaayaan kasut Bimurni nu harita kapaksa minjem. Marang jol kaluit kasampak loba batur nu sarua rek muyan. Atuh teh era teuing Bimurni gek diuk ditanya ku Badaim langsung nepikeun maksudnya. Gua abah dibere. Tapi kudu sarua kawas batur kudu sanggup mayar dumasarkan aturan ti abahnya. Badaim. Sedang ngiringan me asal dipasihan ayeuna. Sanggup mah buduna. Sakinta. Engke mengusum panen kudu mulangkeun sakinta sabarapannya. Ade udah kudu ditagi, kudu hidung ngandarkeunnya. Abah. Geus kitu mah Badaim marentah ka bidang sangka nimang sakinta teu heke da geus sadia pigawe. Sadia pagawe harita kene Bimurni dibere sakintal pare. Bayarin engke usum panen. Bimurni atoh teu atoh sabab minang pare ge bayarin. Ya walaupun direntenan lain satuju kana renten kitu, tapi kapaksa kudu teh aya dalan sejen pikeun dan ulanana. Waktu tu nyerelek usum halodo mimikir oba. Geus aya hujan sakali-kali ini akhirna datang bunga hangsana nyawa. Urang bantar loa suka bunga turun hujan ngamim harti turun rezeki. Tukang kuli macul hirup deui. Bisa balik sore bari mawa timbal. Ya bangunan duit beruhna. Sartang ke lamun panen bisa milu gatar. Lumayan namah ke resiko dapur. Tuprang ngarame tukang tanur tukang ngoyos jem sajabana sarua baroga di pakat sabah. Pacabahkan. Akhirna mangsana pacaklik banget kelekasan. Kaganti ku mangsan matak bunga. Tapi tirata ada bunga soteh pikeun beri tanaga. Nu lega sawa. Hari pikeun jalma model diurepi jeung Bimurni mah. Nya keukeuh we matak bingung sabab ngajan unggal poe bisa kuli. Gabeureuhna ukur cukup keur dahar saharitaeun. Atuh teu bisa ngeureutneun teu bisa misahkeun keur mayar hutang. Akhirna dina mangsa panen teh bingung. Kumaha mayar hutang ka Badaim. Bimurni jeung Biurti bari gregeteun susahnya hareupan poe nu bakal datang. Teu kaop aing ngaringkang jajantung sok ratu bisi Badaim nabi. Urti, ini urang teh kudu kumaha ieu duit ge teu kumpul. Parenya kitu keneh da ukur mahikeun dahar sapopoe. Kumaha mayar hutang ka Badaim nih? Bimurni nyarita bari dumareda. Kuringnya bingung ngacek, makaning tereh kana waktuna mayar. Nah kumaha atunya? Biurpi teu bisa mutuskeun ukur mantuan sedih. Ejana kana sangsara deui urang teh tapi keun bae. Keun bae sebenarnya beunang di badamian mentah heula kalongaran. Pikeun usaha nu leuwih geto jeung deui sugana beunang ditumput da aya ari keur mayar bungana mah. Kitu gunem caturna empere susah teh. Akhirna cunuk kana waktu didatang kana mangsa. Badaim geus kasohor kejem poe eta datang rek nagih ka Bimurni. Sabab geus liwat tina mangsan. Geus jauh tina usulna Bimurni can bayar kene. Ulah para veteran nasional. Harita Badaim teu ngagorowo para mitra. Boleh? Buka mana? Badaim boborowokan bari ngajegan di buruan. Anon ngalatrat kana panto tepas. Kepag Bimurni jeung Biurpi nu keur aya ni pawon ngarenjang. Omo ieu kini mah meuli ngadeg-deg ngeuleut Badaim teh. Untung Bimurni tenan manehna teu bubuk terus mukakeun panto narima semah kalean somen. Oh, geuning abah mah ngalingin abah. Bari ngungkuan. Ya bodoh mah. Nyangtung dicukup kami mah. Kumaha baledek ngalingin mayar? Geus mangkana mayar kan lho. Tek diku maneh teh modal kai.
Ente abah kaya maksa mimpi tapi tapi aing memalin ako mo nanya lain ngadarir lain nokon pare saking tal sa parapat mana aing na pare na abah terampas ya dihaikeun waktu sebenarnya sakedap lima bade ka kempel heula naon Ugumul wala Ugumul ko mana pandok nila ngayon dek yung nangis mo ka na perjanjian anak itu balik nih busian di dasar pemajikan garong coba dawe yung simigan aja kurang ajar untuk burung ya banyak yang tidak amak mantaran kibare toge kula warga Bimurni niwal pisan komo ka anara nadenge itu Bimurni guys bisa ngomong lantaran tadi denge ku badain karena di tema wow polotot nata keun nu akhirna Bimurni ngeluk pungkul para mitra pop ngomong bari ngeleper ananya na ya abah abdi teh sanes teu aya maksan mayar tapi nalagi kumaha ayeuna teh teu acan aya tebulu ba omong mulai keun bae di boga bale mah eta imah jeung tanah ku kami dijabel jeung mereka mana-mana teh jeung main mahalangan jeung deui kopi jeung keres ini kumaha aya di dieu kalau bisa milik kami imah teh itu cek badai geus teu teuleum-euleum ngomong enan pisan para mitra nginjem sakinta ngajabel imah nyapugu Bimurni melingat jeung hok bakat kuruwas sabab tetela badain telah kamati. Bayam puat Bimurni inarima kitu pok ngajawab. Abah, unya abah manusia nu boga nasa di rumasa. Pamani kisiran heula eta ucapan kuring malinti niat mayar tapi can ayam can boga teu dimana. Aing bawa jamu dah banyak. Ayam itu koi nyambar kana bemit Bimurni. Ngan untung Bimurni sadar keneh kabulin ngelok bari ngageuh. Pada daag hoy kana tihang nepi ka ngampul. Badain tambah keul rasa diheureujaan ku Bimurni. Ya, mitra. Oke malik krek mah bentur kena terang Bimurni ngejak. Duh ka jero imah bari ngagero menta turun. Diwo piruwas dirus kini teu bisa hojah ukur ngeleper bari gen pias. Kurang ajar dia. Saya lawan jamu awas dulu. Badain loncat ka tepas drag bulu ka jero bari ngamang-ngamang itu koi. Bimurni gerak tirik minta tulung kitu deui diurti jeung digeus teh. Tatanganu parang aya di imah jual bari nanya aya naon. Tapi barang narenjo badain teh nu wani ngurungan halah mau aja mundur deui. So, mandiri kian hindari. Lek minta tulung pada. Minta tanggung ngurungan modal manding bro. Tek badain ngancam kami. Lu kita koi kana wali kap oteak Bimurni nakiri para mitra. Akirit maratan langit moteak maratan mega lain nyeri teuing ku panengeungan asa takida teh. Ditagih nepi ka kitu asa teu umeun jeung miloba. Da batur ge gede hutang tarana nepi ka kitu. Aduh, turun nak bida-bida teuing anjeun teh ulah kena kajal mamalarat bertakarap insun paehan sekalian Bimurni nyuh bari nungku pandunyi ipanonju bakatku sedih tantu jadi bodalan dulu ari kenurut aing mah ini rek meda turun ka sia teh da moal nulungan cek bahdain bari lajag lejeg gulap cantik nenyok itu diurpi jeung nyiris teuing ngaliak-liak bakat usieun. Dua nanatayan wali ngomong malah dis asabak poe teh kana awak. Kafi dinya kaayan itu aya tilu jarman ila tanggagan kanan. Sabab ngadengin jejeritan minta tirin serong kaburuan. Hari teh kajileun katepas pedekat di depan tuh hus kadero barang breh nanyo anu nyuup bari kiri. Mitang halipan ku wadain nu ngajinjing itu kowe. Waktu saya para mitra. Ikadirila dongeng judulna neangan Bapa karya kieu saha nu daratang di para mitra. Mana ambrasan embing tarias nyambung judulna neangan Bapa urang kaaskeun embing. Mang jaya sapara kancang ngaturkeun rebu mohon laksa ketika minyahan.